Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kang Sony saya kawitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana wasairul khalaik katanya, jeung ari sakakarina pirang-pirang makhluk yabkuna eta tumetep kabeh fil mahsyari di mahsyar bihuri samsi dina panasna panun poe miqdaro alpisanatin dina ukuran 1000 tahun wa ba'da dalika jeung dina sabadana yayabkun yasaku bakal digiring saan nasu manusia ila dulmati menuju kana popoek wal mu'minuna jeung ari jalma nu iman kabeh yakhrujuna eta bakal kaluar ieu mukminun mintil kadul mati tina eta popoek fi sa'atin wahidatin dina waktu anu sahiji wal kuffaru jeung ari pirang-pirang wal kuffaru jeung ari pirang-pirang jalma kafir wal munafiquna jeung jalma anu munafik kabeh yam kusuna eta caricing ye kufar jeung munafik miqdaro al pisanatin dina ukuran 1000 tahun sumaya kharujuna tuluy bakal kaluar ye kufar jeung munafik wa ba'da dalika jeung dina sabadana ye yam kusuna yusaku bakal digiringkeun saana sumanusa ilal hisabi menuju kana hisaban wapil hisabi jeung eta tetep dina hisaban asarus suturin ari 10 pirang-pirang tempat cicing ae mawaqifa tegasna pirang-pirang tempat cicing wapikul satrin jeung eta tetep dina setiap tempat cicing yang kusuna caricing ieu nu kabeh miqdaro alpisanatin dina ukuran 1000 tahun wapikul satrin jeung dina setiap tempat cicing yus aluna bakal ditanya ieu jalma-jalma amma tina perkara amilu nu geus migarawe jalma-jalma kana emma naon wae ditanyana papil awali maka dina tempat cicing nu kahiji yus aluna bakal ditanya ieu jalma-jalma anis salati tina salatna wa zakati jeung dina zakatna bener teu salatna osok maer zakat tara wa pisani jeung dina tempat cicing anu kadua yusaluna bakal ditaranya ieu jalma-jalma an mutabaatil hawa tina nuturkeun hawa nafsu sok nuturkeun hawa nafsu atawa tara wa pisalisi jeung dina tempat cicing anu katilu an hukukil walidaini ditanya tina pirang-pirang hak indung bapa wa pirobi'i jeung dina tempat cicing anu kaopat an hukukil auladi ditanya tina pirang-pirang hak pirang-pirang budak geus dipangulikeun baju lebaran acan boga anak teh
wal iyali jeung pirang-pirang keluarga geus dibungahkeun can kulawarga rek lebaran teh. Wapil komisi jeung dina tempat cicing anu kalima an hukukil hikmati ditanya tina pirang-pirang hak tukang ngaladen pembantu lamun boga. Wapil sadisi jeung dina tempat cicing anu kagenep an hukukil jironi bakal ditanya tina pirang-pirang hak pirang-pirang tatangga wal akroba jeung pirang-pirang karabat. Wa pisabi jeung dina tempat cicing anu katujuh an silaturahmi bakal ditanya tina silaturahim. Wa pisamini jeung dina tempat cicing anu kadalapan anil bugdi ditanya tina masalah bendu wal adawati jeung permusuhan. Wa pitasi jeung dina tempat cicing anu kasalapan anil amri bakal ditanya tina marentah bil ma'rufi kana kahadean wan nahyi jeung nyegah anil munkari tina kamunkaran. Wapil asiri jeung dina tempat cicing anu ka-10 anil gibati bakal ditanya tina masalah gibah ngomongkeun batur. Wan namimati jeung namimah ngadu-gadu wal buhtani jeung ngabohong. Paman maka sawe jalma lam yakmal anu teu migawe ieu man hadil akmala kana ieu pirang-pirang amal al qabihata nu goreng. Di dunia wa hafido jeung ngariksa ieu man huquqallahi kana pirang-pirang hak Allah maka yamuru tah bakal ngaliwat ieu siman min hadis suturi tina ieu pirang-pirang tempat cicing al asarati nu 10 fi saatin wahidatin dina waktu nu sahiji sakedeung ngalewat wae di setiap pos-posna teh ya pos hiji nepi ka pos 10 tadi. Waman jeung sawe jalma lam yahpad anu teu ngariksa ieu man hadil huquqa kana ieu pirang-pirang hak al madkurata anu dicaritakeun maka yamkusu tah cicing ieu si man pikul lisatrin dina setiap tempat cicing miqdaru alfisanatin dina ukuran 1000 tahun. Dihukum heula lamun di pos mah dititah push up dititah lompat kelinci lamun di dunia keur menjelajah begitu. Wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu yam kusu tusaku bakal digiringkeun saan nasu manusa ilal makani kana tempat alladhi anu yun saru anu bakal digelarkeun pihi dina ieu ladi alaihim ka ieu nas naon dapat tiru amalihim pirang-pirang daftar pirang-pirang amalna ieu nas. Wayakipuna jeung caricing ieu nas pidalikal makani dina eta tempat miqdaru alfisanatin dina ukuran 1000 tahun. Wa yu'ta jeung bakal dibikeun naon daftaru ba'dihim daftar sawarena ieu nas bi imanihim kalawan kaimananna ieu nas biadon barina bodas. Tapi sawangsulna wa yu'ta jeung bakal dibikeun naon daftaru ba'dihim daftar sawarena ieu nas bisima ilihim kalawan pirang-pirang leungeun kencana ieu nas siwa dan barina hideung. Wa baduhum jeung ari sawarehna ieu nas miwaro iduhurihim eta dibikeun ti tukangeun pirang-pirang tongongna ieu nas. Summa jaa tuluy datang naon al khitabu khitab min qibalillahi tina arah-arah Allah subhanahu barina maha suci Allah wa ta'ala jeung malur Allah ceuk eta khitab ieu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Iqra kudu maca anjeun kitabaka kana catatan amal anjeun kapatah cukup binafsika ku deuri anjeun al yauma dina ieu poe alaika ka anjeun hasiban kana anu ngitung. Wa yajiduna jeung bakal maranggihan ieu nas pitil kadapatiri dina eta pirang-pirang daftar kullama kana sakabeh perkara amilun numeri gawe ieu nas kana ieu ma di dunia minal khairi nyatana tina kahadean wasari jeung kagorengan. Summa yaquluna tuluy bakal nyararita ieu nas ya wailatana duh cilaka abdi sadaya man teu lihadal kitabi eta tetep pikeun ieu kitab la yugadiru henteu nipu ieu hadal kitab sogirotan kana nu leutik wala kabirotan jeung teu kana nu gede illa aso kecuali ngaringkeskeun ieu hadal kitab kana ieu sogiroh kabiroh. Summa yusaku tuluy bakal digiring sana sumanusa ilal mijani menuju kana mijan sabada dibikeun buku catatan amal bakal digiring menuju ka mijan.
Wa maudiul mijani jeung ari tempat mijan amamul arsi eta aya di handapeun aras wa inda tapatihi jeung eta tetep disandingeun wadahna ieu mijan al yumna nu beula katu sabab mijan teh bentukna siga kilo entong aya wadah nu katu aya wadah nu kenca gitu. Yaqumu ngadeg sahari duanun malaikat ridwan khazinul jannati tegasna nu jadi juru kunci sawarga mal malaikati sartana malaikat. Wa ma'ahu jeung eta tetep sartana ieu ridwan al hulalu ari pirang-pirang papaes wal buraq jeung buraq. Wa inda tapati jeung eta tetep disandingeun wadahna ieu mijan al yusra anu beulah kenca takumu ngadeg sa zabaniyatu malaikat jabaniyah malaikat penjaga neraka. Maha eta tetep sartana ieu jabaniyah as-salasilu ari pirang-pirang rante wal aglalu jeung pirang-pirang belenggu. Wa kulun nasi jeung ari setiap manusia hamiluna eta nu naranggung kabeh auzarahum kana pirang-pirang dosana ieu nas. Wa hasanatihim jeung pirang-pirang kahadeanna ieu nas. Wa kipina barina nu caricing kabeh indal mijani disandingeun mijan ngadagoan jadwal rek ditimbang amal. Sumayunadi tuluy bakal ngagero sal munadi jalma nu ngagero ceuk nu ngagero kieu ya ayuhan nas eling-eling manusia ungduru kudu ningali marane kabeh ilal mizani kana mijan fa innahu maka sanyana ieu mijan al ana ayeuna yuzinu eta nimbang ieu mijan amala pulan ibni pulanin kana amal pulan bin pulan diwawarkeun. Wayakipuna jeung caricing yeun nas indal mijani disandingeun mijan miqdaro alpasanatin dina ukur miqdaro alpisanatin dina ukuran 1000 taun. Wa anin nabi jeung katapi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna yaumal kiamati sanyana poe kiamah yati eta bakal datang sawahidun salah saurang min ummati ti umat kaula ilal mijani menuju kana mijan. Walahu jeung eta tetep pikeun ieu si wahid tis'atu wa tis'una ari 88 naonana sijlan buku catatan amalna minal auzari nyatana tina pirang-pirang dosa aya 88 lembar pinuh ku dosa. Wasaiati jeung pirang-pirang kagorengan wa kullu sijlin jeung ari setiap buku catatan amal tuluhu eta panjangna ieu sijlin mudul basori eta sapanjang panempo satungtung deuleu hijina teh bakat kulobana dosa ceuk Kangjeng Nabi bakal aya salah saurang nu boga 88 buku catatan amal goreng salembar catatan amal gorengna teh satungtung deuleu ieu 88 tukang dosa we di dunia teh. Sumaya kulu tuluy ngadawu salu Gusti Allah taala barina mahlur Allah ceuk Allah kieu ya abdi hei hamba kaula hal tunkiruna ingkar anjeun mimma kana perkara pi hadis sijilati anu tetep ieu marina pirang-pirang buku catatan amal awil katibuna atawa ari anu nuliskeun kabeh tegasna malaikat yuqallituna eta kasalahan ieu katibun ieu di loba-loba teuing aya nu diingkaran ku atau bobo malaikat salah nulis payaqulu mangka ngadawu sal abdu eta hamba la henteu ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi kuluma ari setiap perkara pi hadis sijilati anu tetep ieu marina sakabeh pirang-pirang buku catatan amal ana ari kaula qad fa'atu eta nyata migawe kaula hukana ieu mah teu pisan-pisan Gusti laras abdi teh tos midamel kana eta kagorengan dunia di dunia pala majalah maka teu aya tempat eta tetep lipikeun kuring lil inkari pikeun ingkar moal morek ingkar rumaos Gusti tapi sumaya qulu tuluy ngadawu salu Gusti Allah taala barina malur Allah ya abdi hamba kaula laka eta tetep pikeun anjeun indi disandingeun kaula hasanatun ari aya kaalusan ngan anjeun ge boga kaalusan wa ana jeung ari kaula ceuk Allah la udlimu eta moal ngadolim kaula ka anjeun al yauma dina ieu poe wa yuhriju jeung ngaluarkeun salo Gusti Allah taala barina malur Allah warokotan kana hiji lembaran miqdaro usbuin saukuran ramo
bakat kuletik ari tadi dosana 88 lembar bari satungtung deuleu ari ngan saukuran saramo walaiha jeung eta tetep dina ieu warokot maktubun dituliskeun naon asyhadu alla ilaha illallah kecap asyhadu alla ilaha illallah ila akhiriha nepi ka tungtungna ieu asyhadu alla ilaha illallah wa yaqulu jeung adawu Allah taala Gusti Allah taala ya abdi hai hamba kaula ma paroktah teu misahan anjeun di dunia hadil kalimati kana ieu pirang-pirang kalimat bener anjeun teh di dunia tukang ngalaksanakeun dosa tapi anjeun teu megatkeun kalimah syahadat hatta ataita sehingga datang anjeun sapirol qabri kana gawir kubur pal yauma maka dina ieu poe la upari kumua misan kaula ka anjeun min hadil kalimat tina ieu pirang-pirang kalimat waladul majing teu aya kadolim eta tetep al yauma dina ieu poe li ahadin pikeun saurang oge geus kitu mah ditimbang patudo tuluy disimpen naon as-sijilatu pirang-pirang buku catatan amal goreng pikapatin dina hiji wadah watu dong ujung disimpen naon tilkal warokotu eta lembaran pikapatin uhro dina wadah anu sejen tapi pataro jaha tuluy narima unggul ieu warokot ternyata unggul keneh hiji kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibanding jeung 88 lembar dosa goreng Pataroja tuluy narima unggul naon tilkal warokotu eta lembaran alama nyalaikeun perkara pisijilati anu tetep mak dina pirang-pirang buku catatan amal goreng li annasmallahi lantaran sanyan jenengan Allah taala bari namalur Allah wasma habibihi jeung jenengan kakasihna Allah buktosna Muhammad a'domu eta leuwih agung wa a'la jeung leuwih luhur pala syai'a maka teu aya hiji perkara eta tetep a'domu anu leuwih agung minhu matibatan ismullah jeung ismu habib qolat ngadawu Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha ceuk Siti Aisyah ya Rasulullah he utusan Allah hal yadkuruna nah bakal aringeteun jalma-jalma ya lahum ka pirang-pirang kulawargana jalma-jalma yaumul kiamati di poe kiamat aringeteun moal ka anak ka incu ka alo, ka paman, ka uwa, ka bibi aringeteun moal. Qala ngadawu Kangjeng Nabi alaihi wasallam naam nya ingeteun nyai ngan illa pisalasati mawadi'a kecuali dina tilu pirang-pirang tempat dina tilu pirang-pirang eta tempat mah moal aya jalma anu inget ka kulawargana yani ngamaksad Kangjeng Nabi layak diru moal kaduga saahadun saurang oge ayat purokan ayat inget isi ahad ahadan ka saurang deui moal ingeteun pisalasati mawadi adina tilu pirang-pirang tempat mana nu tilu al awalu ari anu kahiji inda qiraati dafatiri a'malihi eta dina nalika maca pirang-pirang daftar pirang-pirang amalna ieu si ahad wasani jeung ari anu kadua inda wazni a'malihi eta dina nalika ditimbang pirang-pirang amalna ieu si ahad wasalisu jeung ari anu katilu ala siroti eta tetep luhureun sirot eta moal inget najan ka kulawarga sumataji utuluy bakal datang sal malaikatu malaikat watasuku jeung ngagiringkeun ieu malaikat annasa ka manusa ila siroti menuju ka sirot sabada beres di mijan kemudian menuju kana sirot awas ieu teh lain dongeng lain cerita fiktif ieu teh lain dongeng pikeun budak mapene budak bawa kejadian kiamat teh kieu aya mauqif aya buku catatan amal aya hisab aya mijan aya sirot lain tapi ieu kabeh sing yakin jeung percaya bakal karandapan ku urang ngan mudah-mudahan dina ngarandapan ieu urang masing termasuk ashabul yamin sing kaasup mukminin anu henteu meunang bancang pakewuhna kiamat ieu wa huwa jeung ari sirat teh jisrun eta jembatan mamdudun anu dipanjangkeun alamat ni jahannam dina gawir jahannam adaku leuwih seukeut minas sa'rat leuwih lembut minas sa'rati wahidatin tibatan buuk anu sahiji wa ahadu jeung leuwih seukeut minas saifi tibatan pedang
wa jahannamu jeung ari jahannam tahu eta aya di sandapeun sirot, otomatis lamun teu kuat tina sirot ngagajengna teh kana jahannam. Wa naruha jeung ari neraka jahannam seuneuna ieu jahannam talhabu eta untab-untaban ieu nar paukoh di luhureun ieu sirot. Wa jabaniyatu jeung ari malaikat jabaniyah yarmuna eta ngabaralangkeun ieu jabaniyah al usota ka pirang-pirang tukang maksiat anis sirati tina sirat dibalangkeun kana neraka. Wa alaiha jeung eta tetep pikeun ieu sirat sab'atu mawaqifa ari 7 pirang-pirang tempat cicing. Wa tulus siroti jeung ari panjangna sirat miqdaru salasati alafi sanatin eta ukuran 3 pirang-pirang ribu tahun. Alpusanatin ari 1000 tahun suudun eta nanyak wal pusanatin jeung ari 1000 tahun habwatun eta turun. Wal pusanatin jeung ari 1000 tahun istiwaun eta datar 1000 tahun nanyak 1000 tahun mudun 1000 tahun datar. Wa fi kulli mauqifin jeung eta tetep dina setiap tempat cicing yusalu bakal ditanya sanasu manusa an sain wahidin tina perkara anu sahiji. Mana anu ditanyana teh? Al awalu ari anu kahiji anil imani eta ditanya tina iman, wasani jeung ari nu kadua anis salati eta tina salat, wasalisu jeung ari anu katilu anis zakati eta tina zakat, warabiu jeung ari anu kaopat anis saumi eta tina puasa, wal khamisu jeung ari anu kalima anil haji eta tina ibadah haji, wasadisu jeung ari anu kagenep anil wudu'i eta tina wudu, wal gusli jeung adus, wasabi ujung ari anu katujuh anidulmi eta ditanya tina masalah kadoliman. Waman jeung sawajal mana kosoro anu lalawora ieu man, lalawora tina iman, lalawora tina salat, lalawora tina zakat, lalawora tina puasa, lalawora tina ibadah haji, lalawora tina wudu jeung adus, lalawora sok wani ngadolim ka batur. Bihadil asya ilmad kuroti dina ieu pirang-pirang perkara nu dicaritakeun yang kusu tabakal cicing ieu siman pikul limau kipin dina setiap tempat cicing miqdaru alfi sanatin kana ukuran 1000 tahun atuh manehna bakal bisa berhasil ngaliwat teh butuh waktu 7000 tahun. Naudzubillahi min dalik. Wa ila jeung lamun teu ieu kosoro tarang ngalaworakeun yamuru tabakal ngaliwat ieu siman ala kulli mauqifin kana setiap tempat cicing pisaatin wahidatin dina waktu nu sahiji tarereh bae eta mah. Wa yaumul kiamati jeung ari poe kiamat teh yaumun wahidun eta poe nu sahiji lakin turuhu tatapina ari panjangna ieu yaumul kiamah miqdaru mana Mikdaru alpisanatin eta ukuran 1000 tahun bi tibari hadil mawaqifi ku ngareken ieu pirang-pirang tempat cicing li anna fi yaumil kiamati lantaran sanyana eta tetep dina poe kiamah khamsina ari 50 naonna mauqifna tempat cicingna atuh kalikeun 1000 jadi 50.000 tahun tak kamari mikdaruhu khamsina alpasanah. Payam kusuk tuluy bakal cicing sal maluku maluk pikuli mauqifin dina setiap tempat cicing miqdaru alpisanatin dina ukuran 1000 tahun. Pa awaluman makari mimitina jalmi yamuru nu ngaliwat iman ala siroti kana sirat Muhammadun eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payakipu teras cicing Kangjeng Nabi indah siroti disandingan sirat wayakulu jeung ngadawuh Nabi Allahumma salim ummati. Ciri welasana Kangjeng Nabi ka umatna, ciri cintana Kangjeng Nabi ka umatna teu mentingkeun diri sendiri. Allahumma ya Allah cuk Nabi salim muga Gusti nyalametkeun ummati ka umat kaula. Tak payus pantes bahkan kudu urang di dunia ayeuna loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi, malah mandar eta sholawat jadi sisimpenan suatu saat urang kaduakeun ku Kangjeng Nabi Allahumma salim ummati. Patamuru maka ngaliwat sa'annasu manusa ala siroti kana sirat wataji'u jeung bakal datang sal malaikatu malaikat
biroyati kalawan mau bendera wal liwa jeung tegasna panji wa yu'ta jeung bakal dipaparin sa Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwa alhamdi ku bendera hamdu bendera pamuji tuluhu anu ari panjangna ieu liwa teh masiratu alfisanatin eta perjalanan 1000 tahun mudah-mudahan urang aya di handapeunana wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sairin wa alaihi jeung eta tetep pikeun ieu liwa maktubun dituliskeun naon salah satu asturin tilu pirang-pirang baris al awalu ari nu kahiji bismillahirrahmanirrahim eta lapat bismillahirrahmanirrahim wasani jeung ari anu kadua alhamdulillahirabbil alamin eta lapat alhamdulillahirabbil alamin wasalisu jeung ari nu katilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah eta lapat la ilaha illallah muhammadur rasulullah wayakumu jeung bakal ngadeg sa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tahu dina handapeun ieu liwat wa yajtamiu jeung bakal narima kumpul salan biau pirang-pirang nabi wal ulama jeung pirang-pirang ulama wasolihuna jeung nu saroleh kabeh wasuhada jeung pirang-pirang nu maot syahid wasiddiquna jeung jalmi nu bener kabeh Allahumma ij'alna fi hadhihi lailatis syahris syarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asqiyail mardudin ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa kama saperti perkara ruya nu diriwayatkeun ieu mah anin nabi katam piti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna adama sanyana Kangjeng Nabi Adam alaihissalam wa man jeung jalma dunahu anu tetep mandi sahandapeun Adam tahta liwa'i eta aya di handapeun bendera kaula sumataji utului bakal datang sal malaikatu malaikat bil hulali kalawan mawa pirang-pirang perhiasan wal buraqi jeung mawa buraq wa taji jeung mawa mahkota wa yunaduna jeung ngagero ieu malaikat aina sabiqunal awwalun aina eta di mana asabiquna ari nu tari heula kabeh al awwaluna nu awal kabeh nu tari heula jeung nu awal lebet Islam payaqulu trasna dawu Abu Bakrin sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar labbaik dongkap abdi nyumponan panggero Gusti wa yu'tuna jeung marikeun ieu malaikat lahu ka Abu Bakar til karoyati kana eta bendera payajtami utuluy narima kumpul tahta di handapeun ieu royah sal muhajiruna sahabat muhajirun kabeh nu hijrah wa siddiquna jeung anu balener kabeh wa yadhuluna jeung arasup ieu muhajirun jeung siddiqun al jannata ka sawarga mahu sartana Abu Bakar sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mawa bendera wa yunaduna jeung ngagero ieu malaikat ainal ladina yang suruna dinal Islam aina eta di mana alladina ari jalma-jalma yang suruna nu narulungan ialah dinal islami kana agama Islam payaqulu tras bakal ngadawu sa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu labbaik dongkap abdi nyumpuran pagore Gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat lahu ka Umar til karoyati kana til karoyata kana eta bendera payajtami utuluy bakal narima kumpul tahtatil karoyati di handapeun eta bendera sal adiluna nu aradil kabeh wal amiruna jeung nu jaradi raja kabeh atau nu marentah kabeh bil ma'rufi kana kaadean wan nahuna jeung anu nyararek kabeh anil munkari tina kamunkaran aduh ganeng euy wa yadkhuluna jeung bakal arasup ieu nu kabeh al jannata ka sawarga mahu sartana Sayyidina Umar sumayatuna tuluy daratang ieu malaikat
biroyatin kalawan mau bendera wa yunaduna jeung ngagararo ieu malaikat ayeuna ladina yumpikun amwalahum fisabilillah ayeuna tadi mana ladina rijal majal mayung pikuna nu nganapakakeun ieu ladina amwalahum kana pirang-pirang hartana ieu ladina fisabilillah dina jalan Allah. Apa berarti mah eta ditutupan di berdiri eta ditutupan pantoyeuna tutupan gandeng adina kajero Bayaqulu trasnadawu sa Usmanu Sayyidina Usman radhiyallahu taala an labaik dongkap abdi nyumponan pagro Gusti tutupan tanah mah pantona tah itu gandeng teh wahyutuna jeung marikeun ieu malaikat lahu kasina Usman til karoyata kana eta bendera paya itamiu tuluy narima kumpul tang taroyatihi disahandakeun bendera na ieu Usman sakuluman setiap jalmaan pakonungan apakakeun ieu man malahu kana hartana ieu siman fisabilillah dina jalan Allah wayadhuluna jeung bakal arasup ieu siman aljannata ka sawarga ma'ahu sarta Sayyidina Usman sumayatuna tuluy dararatang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wayunaduna jeung ngagarero ieu malaikat ayeuna auliyaullah ayeuna eta di marana Auliyaullahi ari pirang-pirang kakasih Allah Ta'ala baina malur Allah payaqulu trasnadawu sa Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ngawalerna teh Sayyidina Ali labaik dongkap abdi nyumponan panggoro Gusti wayutuna jeung marikeun ieu malaikat lahu ka Sayyidina Ali til karoyata kana eta bendera payajtamiu tuluy narima kumpul taroyati di hadapan bendera Sayyidina Ali sakullul auliyai sakabeh pirang-pirang wali wa yadkhuluna jeung bakal arasup ya kulul auliya al jannata ka sawarga mau sartana Ali ai urang jeung sahanya euy asacan pantes jeung Nabi jauh teuing jeung Abu Bakar teu pararantes jeung Umar nya kitu keneh jeung Usman can kasupkeun jeung Ali ge teu kasup rek jeung saurang euy sumayatuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan moal di bendera payunaduna tuluy ngagero ieu malaikat ayeuna eta di mana aladina rijal majal makutilu anu dibunuh ieu ladina fi dunia di dunia dulman barina dolim payaqulu trasnadawu sa Husain bin Ali Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu cucuna Kangjeng Rasul labaik dongkap abdi nyumponan panggero Gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat lau ka ieu Husain til karoyata kana eta bendera payajtamiu tuluy narima kumpul taroyati di handapeun benderana ieu Husain sakuluman setiap jalma kutilan nu dibunuh ieu mandul man barina dolim wa Fatimatu Zahra jeung ari Fatimah Zahra putri kakasih Gusti Rasul qadamuhum eta aya di payuneunana ieu man wa biadiha jeung eta tetep dina panangan Fatimah al-Yumna nu katuhu qamis Husain ari baju kurung Sayyidina Husain gamis Husain mudamian anu aya getihan keneh wa biadiha jeung eta tetep dina panangan ieu Fatimah al-Yusra nu kenca qamis Hasanin ari gamis Hasan masmuman barina anu diracun Gusti teh dua putra kakasih Siti Fatimah nu hiji dibunuh nu hiji diracun sehingga Siti Fatimah seakan-akan dendam engke di akhirat anjeunna bakal nyepeng acuk Sayyidina Husain anu pinuh ku getih oge acuk Sayyidina Hasan anu pinuh ku racun ceuk Siti Fatimah ieu watakulu jeung nyarita ieu Fatimah ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi khud kudu nyokot anjeun madna mati kana kadolim abdi. Ya Allah abdi didolim dua anak abdi nu hiji dibunuh nu hiji diracun abdi teh didolim oyong dibales
minadolimi ti jalmi anu ngadolim tapi payakulu teras ngadawu sa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu lah ka Fatimah tapi saur Rasul kieu ya Fatimah tuh he Fatimah tos geulis atos hadal yaum harieu poe yaum safaat eta poe safaat la yaumul husumati lain poean papaduan Gusti lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana belas kasih sayang Kangjeng Nabi ka umatna. Duy kasih ti Fatimah rek nuntut balas dua putrana entos Fatimah. Dinten ieu mah dinten syafaat, lain dinten permusuhan. Patatruku maka ninggalkeun sa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha al-husumata kana permusuhan likalabi abi lantaran cariosan ramana ieu Fatimah. Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaya dulu tuluy bakal asup al jannata kasawarga sakulu madlumin setiap anu didolim mal Husaini sartana Sayyidina Husain radhiyallahu taalaan sumaya tuna tuluy daratan deui malaikat biroyatin kalawan moal bendera payaquluna tuluy nyarita ieu malaikat aina eta di mana Allah dina jalma-jalma tabunu tobat ladina taubatan nasuha kalawan tobat anu nasuha anu sah anu bener wasabatu jeung naretepkeun ieu ladina ala taubatim kana tobatna ieu ladina payaqulu maka nyarita sawasiun wasi nu ngabunuh Sayyidina Hamzah keur perang Uhud lain kan saukur ngabunuh tapi dadakna dibelah, jantungna dicanak ku Hindun. Tapi Wahsy kemudian tobat dan menyatakan keimanan ka Kanjeng Nabi. Qatilu Hamzah anu ngabunuh Sayyidina Hamzah ceuk Wahsy labbaik sumping abdi nyumponan panggero Gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat laut kayu Wahsy tilka royata kana eta bendera paya jitami utului narima kumpul tata royati diandapeun bendera Wahsy saha jami utta ibina sakabeh nu tarobat kabeh wayadhuluna jeung bakal arasup ieu taibin al jannata kasawarga mahu sartana Wahsy Allah capek lah euy lah masuk dulu. Wah, tamat lebaran insyaallah. Sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan ngao bendera wayunaduna jeung ngagararo ieu malaikat aina eta di mana Allah dina jalma-jalma humanuri ladina fi sholatim dina pirang-pirang salatna ieu ladina hosiuna eta nu harusu kabeh mana nu sok harusu keur salat sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan ngao bendera wayunaduna jeung ngagararo ieu malaikat aina dakiruna Allah kasiro aina tadi mana ada kiruna sok dalikir kabeh Allah kalau kasiron barina loba sumayatuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wa yunaduna jeung ngagero ieu malaikat aina tadi mana al khaifuna nu sadieun kabeh hatta yatia sahingga datang ala hadil wujuhi netepan kana ieu pirang-pirang jalan salah sumiati wa isruna 320 naonana royatan benderana ayeuna bakal aya 320 bendera li anna dinil islami lantaran sanyana eta tetapi ke agama Islam salah sumiati wa isrina ari 320 naonana hukman syar'ian hukum syara'na ta ieu teh sesuai jeung dawuhan Allah kama qala saperti yang geus ngadawuh sallallahu Gusti Allah taala
wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surah Az-Zumar ya. Wasiko jeung digiringkeun salah dina jalma-jalma ittaqau anu taraqwa ila dina rabbahum ka pangeran ila dina ila jannati ka sawarga zumaron barina abrulan. Al ayata nuluykeun anjeun kana ayat sakelompokna. Nah, tadi kelompok sawarga, kelompok neraka ge sarua. Sumayunaduna tuluy ngagero ieu malaikat aena Firaun, aena tadi mana Firaun risikehet Firaun, mana Firaun mana? Ya abis payatuna tuluy ngadatangkeun ieu malaikat bi ka Firaun ala rosi lureun huluna ieu Firaun tajan kana mahkota minan nari tina seuneu. Payatami otuli narima kumpul indahu disandingan Fir'aun salah jabbaruna baradogong kabeh wal mutakabbiruna jeung nu talakabur kabeh wa Fir'aunu jeung ari Fir'aun qadamuhum eta aya di hareupeun ieu jabbarun jeung mutakabbirun yusakuna digiring ieu Fir'aun jabbarun jeung mutakabbirun ila jahannam menuju ka jahannam sumayunaduna tuluy ngagero deui ieu malaikat aena Qabil bin Adam mana Qabil mana euy Qabil bin Adam mana nu ngabunuh ayatuna tuluy daratang ieu malaikat ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka ieu Qabil walau nuki bari eta tetep dina luhureun pundukna ieu Qabil salasilu ari rante minan nari tina seuneu walari jilai jeung eta tetep tina suku duana Qabil aglalun area belenggu minan dari tina seuneu leungeun dirante suku di belenggu payajtami'u tuluy narima kumpul indau disandingan Qabil sajamiul hasadi sakabe anu tukang hasud teu kauk nempo batur maju ka hayangna teu ngalelepkeun wal qatilina jeung anu ngabarunuh kabeh dulman barina dolim wa qabilu jeung ari qabil qadamuhum eta aya di hareupeun ieu hasad jeung qatilin yusakuna bakal digiring ieu qabil hasad jeung qatilin ila jahannam ka neraka jahannam sumayunadi tuluy ngagero deui ieu malaikat aena Ka'ab bin Ashraf mana euy Ka'ab bin Ashraf euy Rasul Yahudi tegasna kepalana Yahudi kepala suku Yahudi wayatuna jeung ngadaratangkeun ieu malaikat bihi ka ieu Ka'ab bin Ashraf walayadihi bari eta tetep dina leungeun ieu Ka'ab aglalun ari belenggu minan dari tina seuneu payajtami'u tuluy narima kumpul indahu disandingan Ka'ab sasatiruna nu tukang narutupan kabeh lil haqqi kana hak tukang nutupan bebeneran wa Ka'ab bin Ashraf jeung ari Ka'ab bin Ashraf qadamuhum eta aya di hareupeun ieu satirun yusakuna bakal digiring ieu Ka'ab jeung satirun ila jahannam kana neraka jahannam sumayunaduna tuluy ngagero deui malaikat aena Abu Jahl bin Hisam mana euy Abu Jahl bin Hisam wayatuna jeung bakal ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Abu Jahal payajtami'u tuluy narima kumpul indahu disandingan Abu Jahal sakuluman setiap jalma lam yu'minu teu iman ieu man birusuli ka pirang-pirang utusan walam yusaddiq jeung teu ngabenerkeun ieu man bihim ka ieu rasul wa Abu Jahlin jeung ari Abu Jahal qadamu meta ya di hareupeunana ieu man yusakuna bakal digiring ya Abu Jahal jeung man ila jahannam ka neraka jahannam sumayunaduna tuluy ngagero deui malaikat aena al-Walid bin Mughirah mana Walid bin Mughirah euy payatuna tuluy ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Walid payajtami'u tuluy narima kumpul indahu disandingan Walid sal mutakiruna anu tukang ngahina kabeh lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal Walidu jeung ari Walid qadamuhum eta di hareupeun ieu mutakirun yusakuna bakal digiring ya Walid jeung mutakirun ila nari kana neraka sumayunaduna tuluy bakal ngagero deui malaikat aena Imrul Qais aena eta di mana Imrul Qais ari Imrul Qais tukang nyanyi Imrul Qais teh wayatuna jeung ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Imrul Qais musawwadal wajhi barina anu dihideungkeun beungeutna payajtami'u tuluy narima kumpul indahu disandingan Imrul Qais sa suara pirang-pirang tukang sihir
Wa amrul qaisi jeung ari imrul qais koda bometa di hareupeun ieu suara yasakuna bakal digiring ieu imrul qais jeung suara ila nari kana neraka kama qala saperti yang geus ngadawu salu Gusti Allah taala baina balur Allah yauma nad'u kulla unasin bi imamihim taya yauma nad'u dina poean ngagero kami cek Allah kulla unasin ka setiap manusia bi imamihim kalawan pamimpinna ya unas al ayata kun nuluykeun anjeun kana ayat palama yang durut tuluy dina samangsa ningali salul jannati ali sawarga ya tunatang daratang ya lul jannah ila sawra'il wasiati kana sampalan anu luas wa yarawna jeung naringali alul jannah fiha dina ya sahra asjaron kana pirang-pirang tangkal kai mutalipatan anu beda-beda wa alaiha jeung eta tetepikeun ieu asjar asmarun ari aya pirang-pirang buah mutalipatun anu beda-beda deui wa yarawna jeung naringali alul jannah al uyuna kana pirang-pirang mata air al baridatan tiis tajri berjalan ieu uyun bainal asjari di antara pirang-pirang tangkal kayu wal ajharul mutanawwi'atu jeung ari pirang-pirang kembang anu warna-warna in kasyafat eta narima terbuka ieu ajhar malekar in kasyafat wadilalul asjari jeung ari ieu pirang-pirang tangkal in basatot eta narima lega ieu dilal arariu ngareunah we kitu arariu pinungku kembang payang ziluna tuluy tarurun ya alul jannata tadilal asjari dina handapeun ieu pirang-pirang tangkal arariu cara ricing gitu wa yasrabuna jeung ngararinum ya alul jannah minal uyunil baridati tina pirang-pirang mata air anu tiis pamayabqa maka tenyesa pijau pihim di jerona na ieu alul jannah naon gilun munek-munek eueuh gilun wala gosun jeung teu aya ngawucuhkeun nipu eueuh wala hikdun jeung teu aya munek-munek wala hasadun jeung teu aya hasud arareueuh ku nginum nu tadi wala kibrun jeung teu aya takabur wala azun jeung teu aya narasula wala bugdun jeung teu aya bendu wala adawatun jeung teu aya permusuhan kullu hari kabehna ya gilun gosun hikdun hasadun kibrun azun bugdun adawatun taruju eta kaluar ya kullu bisababi dalikal maiku sabab eta cai nu diinum teh payasiru mangka jadi naon dohiruhum dohirna ya alul jannah wa babitinuhum jeung batina ya alul jannah khalison eta nu murni kalpidoti saperti perak eueuh perkara-perkara goreng dina hatena sumay biar kabuna tuluy naranaek nararumpak yalul jannah al buroka kana burok wayatuna jeung daratang yalul jannah ila babil jannati kana pantos sawarga wayastakbilu jeung madep kaya ahli jannah naon wazanatul jannati juru kunci sawarga yunsiruna marasangkeun ieu khazanah ala ru'usihim kana pirang-pirang sirana ya al jannah al jawahiro kana pirang-pirang permata wal fiddata jeung kana perak wal lu'lu'a jeung kana lu'lu wa yaquluna jeung nyarita ya khazanatul jannah lahum kayalul jannah salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidin salamun ari kasalametan alaikum eta tetepikeun maneh kami dibagiakeun selamat datang. Jika urang rek datang ke hotel kelas VVIP anu geus ngajalajar bari make naon teh bunga nu ngajalajar kararasep make tuxedo make dasi kupu-kupu bari drengkuh teh selamat datang selamat menikmati fasilitas yang telah kami sediakan gitu salamun ari kasalamatan alaikum eta tetepikeun maraneh kabeh tibtum alus maraneh kabeh paduhulu maka kudu asup maraneh kabeh ka ieu jannah Holidina barinan ulanggeng kabeh payadkhuluna tuluy arasup yalul jannah jannata kasawarga wayang ziluna jeung narempatan yalul jannah manazilahum kana pirang-pirang patempatan yalul jannah sumayati tuluy bakal datang him ka yalul jannah sal jawari pirang-pirang bujang wa biaidin jeung eta tetep dina pirang-pirang leungeun aya jawari kausun ari bakti minal lu'lu'in nu dijieun tina lu'lu wal yaquti jeung yakut eta
kita mamluatan barina anu dipinuhan min anwail asribati tina pirang-pirang warna minuman selamat datang lamun di hotel teh dibawa penuh karasep penuh gara rilis teh welcome drink payasrobuna tuluy ngararinum ya alul jannah min aidihim tina pirang-pirang leungeunna ya alul jannah wayaskuruna jeung salukuran ya alul jannah wayastagiluna jeung narima katumpul ya alul jannah bitana umi kun nikmatan hadar yastagilul atau istigol masdar nama makna fal yaumalatul lamun nafsun sayan eta mana ayat fal yaumalatud lamun nafsun saya al ayat tak kudu nuluykeun anjeun kana ayat kapi teh otik deui lah inna sabal jannatil yauma fi suguling fakihun sayat deui inna sameh tere panameh tere memeh lebarannya inna sabal jannati sanyana pirang-pirang ahli surga al yauma dina ieu poe pisugulin eta aya dina kasibuk aya masguluna tegasna nu disibukkeun kabehan ahli nari cul ti ahli neraka teu inget ka ahli neraka da keur ngeunah atuh keur senang wa ma jeung ngalolongkeun ieu suglun ka ieu ashabul jannah fihi dina ieu suglun minal adabi tina siksa teu inget teuing kana siksaan qara'a maca Sa Ibnu Katsir ari orang kafir mah di dunia sesenangan poho ka akhiratnya tah ari ahli surga mah sawangsulna di dunia seuseut seut kuduna nawa nafsu kudu nyegah tina kahayang diri tapi engke di akhirat ngeuneunahan Abu Umar wasuglun kana lapan wasuglun bisukun legin kalau disukun gina wal bakuna jeung ari nu sasesa nama binom ya kana makeun ieu gin jadi sugul aya disebut suglun aya disebut sugul wa huma jeung ari suglun jeung sugul lugotani eta dua lugot wa talapu jeung itilaf para ulama pi mana suglin tina mana suglun naon ari mana suglun teh qala kada Usaid bin Abbas radhiyallahu anhu Piptidodil abkari ari suglun teh aya dina buyean atau pelukan pirang-pirang parawan katukul atuh keur dipeluk ku parawan sarareungit bari ngarareunna harareut rempuk pidilal asjari dina pirang-pirang iu-iu pirang-pirang tangkal jaba dina pun tanggal anu rius si Tarsan jeung si Jen gitu ala sututil anhari dina pirang-pirang tengah pirang-pirang walungan aduh romantis pijawaril malikil jabbari dina natanggaan anu maha ngarajaan jeung anu maha takabur nu maha gagah nu maha maksa nu maha bedegong Allah buktina wa qala jeung ada Usaid bin Kaisan di ziarati badoim suklun teh dina ziarah sawarena ya alul jannah badon kana sawarena deui sibukna teh eta cek Ibnu Abbas mah sibuk ku kangeunahan tadi dikekepan ku parawan cek Ibnu Kaisan mah sibuk silih anjangan tapi wakilah jeung dicaritakeun deui mah pidia patillahi dina susugu Allah sibukna teh wakilah jeung dicaritakeun pidikri alinari dina nyaritakeun ahli neraka yakni ngamaksad ieu kil idakana di mana-mana bukti pinari di neraka saluhum kula wargana ieu ashabul jannah wa yaluhum jeung pirang-pirang kula wargana ieu alul jannah wa aqrabaum jeung pirang-pirang karabatna ieu alul jannah ansata mohokeun kaya ashabul jannah salu taala Gusti Allah taala dikrum kana ingetna ka ieu alunar bejitara inget bae gitu sebab mau teu ngeunah gitu lamun hidupna di surga, anakna di neraka pan teu ngeunah. Da kalau teh dipohokeun gitu. Tah eta suglun. Kaul katilu. Hatta layang tamu sehingga teu narima bingung ya alul jannah bidikirim ku ingetna ka ieu alunar. Liana jannata lantaran sanyana ari surga lain saat eta lain ieu jannah bidarihim eta lemburna ieu igtam yang tamu teh wala gomma jeung teh kabingung eta tetep pakiuna
anu nikmatan kabeh ayeuna imuna tegasna nu nikmatan kabeh wakila deung ceritakeun parihun lapat parihun barungah kabeh waqala jeung ngadaus sadoha ku dohak naon teh hah ya jubun tarakjub ya lu jannah bima ku perkara kaget anu ari alu jannah pietana ieu mah araraneh juga urang asup ka gedung mewah Allah aneh ieu takjub. Waqala jeung ngadaus Ibnu Ja'far pakihun ngalapan pakihun teu make alif. Wa huma jeung ari pakihun jeung pakihun lugatan eta dua logat. Mana humari mana ya pakihun jeung pakihun wahidun eta sahiji. Kal hadir saperti lapan al hadir wal hadir jeung lapan hadun. Hiji mah hadirun make alif, hiji mah hadarun teu make alif. Hum ajwajuhum cekak puasa gitu. Mudah-mudahan manfaat. Urang baca heula samemeh ditutup. Sony teh Al-Garuti alhamdulillah ngalitan merebdi pemirsa alhamdulillah kal badri Karawang ngiring hadir Abu Yamanda atunya Denis Ramdhani Ciberem hadir Kang wah luar biasa ya opon rajin Jidin Sajidin Dharma Luka Kuningan hadir alhamdulillah Kang Jidin Al-Fakir Basit El Barjanji Sukabumi Pelebaran Ratu ngiring Abu Yamangga Yudhistira Al-Gipari ti Jampang hadir Abuya mangga alhamdulillah. Den El Hajen hadir Haji mangga alhamdulillah. Haji Baim hadir luar biasa ya Haji. Hadir Haji balap kuda. Siti Samrut lumilah ke kantun Kang Haji kantun nyusul ke lah budak. Ferdian Sahidayat Kuningan hadir alhamdulillah. Ahmad Saripin Garut hadir alhamdulillah luar biasa ya Kang Ahmad Saripin dengan ating. Aceng Cikal assalamualaikum nyimak waalaikumsalam mangga wallahu a'lam bishawab. Robbi anfa'na bima 'allamtana Robbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakina wa faki allana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal aman